Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu da amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unina kullaha fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalu hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kapayunan saderek pengatur waktos pembawa acara hormatan simkuring anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ka sesepuh pangaosan guru urang sadayana anu nampak hadir, anu mudah-mudahan ku urang doakeun marantena mudah-mudahan sing dipaparinan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala, tambih-tambih barokah dina ilmuna, tambih-tambih barokah dina rezekina, tambih-tambih soleh sareng solehah turunan-turunanana, tur mudah-mudahan sing diistiqomahkeun dina ibadah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Ge hilap ka para bapak, para pemuda, para santri anu nampak hadir anu masih kena mujahadah dina anggoning urang nyumponan kewajiban urang ku jalan tolab ilmu. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan urang kangge ngaluuhan ieu pangaosan sabab paosna sing aya dina kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu mulia, tipayun doa kalayan rasa syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa bermuajahah bersilaturahmi anu hakikatna pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan urang tina waktos urang, kesempatan urang kangge diango silaturahmi, mudah-mudahan sing dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sing janten amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna shalawat wa salam aya makrunan bi ta'zim pamudah-mudahan sapaposna sing didugikeun ka junjunan urang sadayana Al Mustofa Al Karim
habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Getilap ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, atba'i tabiin. Nu akhirna dika urang sadayana selaku umatna mudah-mudahan urang sadayana sing ngeukeun syafaatul uzma ti mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu mulia, oge satacana simkuring raskeun kana hanca simkuring ti payun tumedati heula simkuring rumaos jalmi biasa nu pastina moal luput tina salah sinareng dosa ku kituna simkuring nyuhunkeun heula dihapunten tina sagala dosa perdosa kakirangan kahilapan sareng alpa simkuring zahirna batinna pamudah-mudahan para bapa sadayana kersa ngahapuntenna. Oge sawangsulna bilih tema ayati para bapa sadayana kaitan kelepatan kahilapan kadi simkuring insyaallah tidanget ayeuna pisan ti simkuring bebas moal janten tatagihan jaga dipieun Allah Subhanahu wa taala. Oge bil barakah para bapa sadayana mengpeung urang hariung sasarengan urang manjatkeun doa wabil khusus ka almarhum almarhumah ibu rama urang, akin nini urang, buyut jeung sajabana karuhun-karuhun urang nu tos aya di alam barzahna masing-masing. Mudah-mudahan sing aya dina rahmatul maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Atuh nu masih keneh aya ku urang doakeun mudah-mudahan manrantena dina sisa yuswana sing aya dina kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge teh hilap kana wargi urang anu masih keneh teu daramang lahir oge teu daramang batinna pamudah-mudahan barokah pangaosan urang mudah-mudahan tuju teu daramang si enggal panyawatna si enggal disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala atuh nu gaduh panyawat batinna mudah-mudahan sing enggal dipaparin hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Oge nu terakhir urang ngadoa kanggo diri urang masing-masing oge keluarga urang mudah-mudahan dina sisa yuswa urang mudah-mudahan sapapaosna aya dina kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan di mana urang menjelang ajal jaga mudah-mudahan sing ngarandapan kana rezeki maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu mulia, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah kalayan inayah ti Allah. Urang tiasa ditepangkeun deui wengi kemis deui. Sakamari malam kemis ayeuna geus malam kemis deui. Itulah perjalanan selama 24 jam per hari dari detik ke menit, tina menit kana jam, tina jam kana poe, tina poe kana minggu. Kitu jeung kitu unggal poe pagawean teh. Ngan alangkah rugina tatkala urang ngahamur-hamurkeun yuswa urang tanpa aya zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Hartosna ieu yuswa pasti akan sia-sia tatkala dina raga urang teu aya emutan bahwa urang merasa dipantau, merasa diperhatikan ku Allah Subhanahu wa taala. Rugi, Pak. Ya. Maka kunaon urang kudu zikir fadhkuruni azkurkum. Lamun anjeun hayang diperhatikeun ku kami saur Allah, maka anjeun sing loba inget ka kami. Fadhkuruni saur Allah. Azkurkum, maka kami balik bakal inget ka anjeun. Ya. Jadi anjeun tatkala ayeuna keur senang inget ka kami, jaga di mana anjeun keur meunang balahi ti kami saur Allah. Pasti kami bakal inget ka anjeun. Maka urang ulah sampai ka jadi jalma-jalma anu kufur kana nikmati Allah Subhanahu wa taala alatan urang tara inget ka Allah. Ya, eta
Para bapak sadayana simkuring insyaallah dina timulai wengi ieu panginten ya ngahanca deui kitab Nashwaihul Ibad insyaallah ti awal ya, ti awal urang rinci deui urang ngawitan deui ti awal maqalah ya janten dina kitab Nashwaihul Ibad diantawisna aya ma yakfainna minha ma yakunu masna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asyrah aya anu penjelasana tentang dua hal teras di tilu nya aya nu bangsa tilu nerangkeun teh aya nu bangsa 4 5 sampai ka 10 ya masing-masing aya tentang penjelasan tentang masing-masing makalahna ya ku kituna panginten tabarukan mudah-mudahan urang kenging barokah ya ku diajar ieu kitab sami pasim kuring ge diajar kacek bedana meureun sim kuring mah maca para bapak ngadangukeun kitu-kitu keneh Pak ya ieu kitab salaresna karangan Syekh Sihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ibnu Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahiri bibni Hajar al-Asqalani tsummal Misri taghammadahullahu taala birahmatihi amin. Janten ieu karangan Ibnu Hajar al-Asqalani kalayan sarah ya kalayan sarah anu disarahan ku Imam An-Nawawi Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atanapi sok dikenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani di Banten ya upami Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syahir Summal Misri di Mesir ya eta Ibnu Hajar Al-Asqalani janten dina kitab ieu mudah-mudahan urang kenging barokah minimal Pak upami urang teu paham oge lah ya upami urang teu paham oge kana naon anu diterangkeun dina kitab ieu wasilah lisan simkuring bilih kurang kaharti ieu mah mudah-mudahan sok sanaos kitu ku ngalangkahna para bapak sadayana ti bumina masing-masing ka ieu tempat mudah-mudahan sing janten wasilah kana dipahamkeunana urang kana materi-materi anu bade ku simkuring diterangkeun eta Pak janten ulah alit harepan teu ngarti insyaallah Pak ya ku bapa ayeuna dongkapna oge ku nunutana oge insyaallah Pak walaupun bapak-bapak nunutan insyaallah barokahna panginten minimal ku ngagidigna gitulah jadi rahmat ya kitu Pak sateuacan lebat kana makalah salaresna langsung tina makalah nu kadua Pak mung sateuacan kana makalah eta aya saur muraji atau nabi musannif wa anal an jeung ari kuring al ana ayeuna uridu at-tabarruka bi ityani haditsaini syarifainil jalilaini bade tabaruk kana dua hadis anu mulya ya anu mulya nyata fal hadisul awal hadis anu awal nyata ti Abi Dzar Al-Ghifari hadis anu kahiji ti Abi Dzar Al-Ghifari ieu hadis sateuacan lebet kana materi Nashwaihul Ibad Pak hanya pembukaan
Ti hadis punten ti Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yurwihi an rabbih azza wa jalla tina anu diriwayatkeun ar-rabbih azza wa jalla upami ieu langsung ti Allah Pak berarti ieu hadis namina hadis qudsi ya hadis anu langsung an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atarapi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala tah aya model kitu berarti eta namina hadisna hadis qudsi ya kalam Allah anu tidak termaktub dina Al-Qur'an nyata ayana dina hadis qudsi ya namina nyata anu kahiji hadis nu kahiji nyata qala ta'ala ngadau Allah taala ya ibadi wahai hamba-hamba kami saur Allah inni haramtu dzulma kuring ngaharamkeun adzulma kana perdoliman ala nafsi kana zat kaula anu agung wa ja'altuhu bainakum jeung ngajadikeun hu kana perdoliman eta bainakum di antara aranjeun kabeh maka tong aneh Pak tatkala urang kaditu ka dieu aya we sifat-sifat zalim teh boh di urang boh di batur nya eta tong aneh maka faharram punten bainakum muharraman diharamkeun ya muharraman fala tadzalamu ku sabab kitu ya kami geus ngaharamkeun kana zat kami pikeun zalim Allah teu pernah zalim Pak ya ayeuna urang misalkan dipaparin panyawat ku Allah alatan ku sabab urang belegug ka Allah hakikatna lain Allah anu zalim ka urang tapi saha anu zalim hakikatna urang-urang keneh in ahsantum ilaikum lamun anjeun migawe hiji kahadean maka kahadean eta balik ka anjeun lain jang batur jeung lain jang Allah da Allah mah teu butuheun intina eta kahadean teh pasti balik ka saha ka urang-urang keneh Pak urang nyieun kahadean maka kahadean eta yakinkeun urang lain jang batur tapi jang diri urang sawangsulna wa in asaa fa alaiha maka tatkala urang migawe kagorengan hiji we urang ayeuna ngajailan maok senal batur ti masjid keur jumaahan misal ya. Maka suatu saat Pak urang bakal ngalaman kapaokan minimal saharga senal saleuwihna meureun leuwih ti harga senal eta ya lamun urang ngalaman model kitu engal naon Pak engal emut ya ulah waka nyalahkeun batur tapi inget kana dosa-dosa anu tos ku urang dipigawe baheula oh meureun pernah baheula paingan hayam urang leungit meureun pernah hayam batur keur nyileungleum ku urang dicokot ya, malum keur ngora Pak ya sok rada daekan gitu tah ya maka tobatan pawayana ya gitu teta nu salajengna ya ibadi wahai abdi-abdi kami saur Allah hamba-hambaku kullukum dhallun sakabeh aranjeun teh tiap-tiap aranjeun teh dhallun eta sasar kabeh illa man hadaituhu kecuali
jalma anu dipaparin hidayah. Ya. Kabeh jalma oge zalim Pak. Ya. Kecuali jalma anu dipaparin hidayah. Ya, ngan hidayah ti Allah urah ngarep-ngarep cara urang keur ngadua hayang duit sakarung gebrug kana lahunan. Ya. Kekeh ari usaha mah urang kudu Pak. Ya, usaha mah kudu. Keur naon atuh usaha? Usaha teh itung-itung ngumpulkeun amal soleh urang. Ya. Masalah tinekanan jeung teu tinekananana, masalah dicumponan atau masalah kacumponan kahayang urang jeung henteuna eta mah hak Allah, hak prerogatif Allah, moal bisa diganggu gugat. Cek Allah poe ieu anjeun kudu rugi, pasti rugi Pak. Najan ku urang dihalangan model kieu ge tetep urang pasti rugi. Ngan lamun cek Allah menghendaki poe ieu anjeun kudu untung, maka moal aya nu ngahalangan sanajan urang dihalangan ku hal anu pangkuat-kuatna di alam dunia. Jika Allah sudah menghendaki moal bisa dihalangan ku sasaha jeung kunanaon oge moal insyaallah. Ya. Jadi begitupun hidayah Pak. Ya, hidayah upami Allah tos menghendaki urang bageur. Ya. Cirina idza aradallahu bihi khairan. Tatkala Allah menghendaki hiji jalma alus, hade, mungguh Allah, Pak. Di mata Allah, maka yufaqihu fiddin. Maka minimal hampang birit tatkala Allah menghendaki urang, hapunten, Allah memerintahkan urang ibadah lewat naon? Lewat salat berjamaah minimal. Lewat pangaosan, hampang birit teh tah mulai Pak. Hidayah rada nempel sugan ka urang. Ya. Eta minimal gitu, yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin bukan berarti urang pintar hungkul Pak. Ya. Bukan berarti orang pintar hungkul. Percuma pintar hungkul mah. Ya, nu penting orang paham. Dipahamkeun kana agama. Yen ngagidig ka pangajian teh dina ngagidigna oge mantak muragkeun dosa-dosa. Maka ku katerangan eta urang bisa maksakeun diri hayang ka masjid. Hayang ngumpul jeung batur. Ciri-cirina jalma anu bisa kaubaran hatena minimal daek kumpul jeung jalma-jalma anu soleh. Ya. Teta Pak, minimal gitulah. Ya. Berarti Allah maparin hidayah. Tapi para bapak sadayana, urang ulah maksakeun diri pikeun ngarubah batur. Contoh, urang hayang ngarubah budak urang hayang jadi kieu hayang jadi kitu. Ulah. Tapi urang hanya mengarahkan. Hakikatna anu bakal bisa ngarubah diri urang, anak urang, keluarga urang saha? Allah Subhanahu wa taala. Entong ge pantar urang Pak. Pantar nya jungjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mantena diperingati sana diperingatkan diingetan ku Allah kusabab naon Kangjeng Nabi hoyong Abi Thalib sebagai tangan kanannya kahoyong mah asup kana Islam ya. Sebab teu aya kacarioskeun Abi Thalib meninggal dalam keadaan Islam. Maka diperingati ku Allah. Wahai Muhammad, gitulah. Cek bahasa orang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
Wahai Muhammad, anjeun henteu boga prerogatif surah Allah pikeun mere hidayah ka hiji jalma. Man ahbabta, orang-orang, walaupun orang-orang eta yang paling kamu cintai, nu paling ku urang dipikadeudeut di alam dunia, anak urang termasuk, bojo urang, keluarga urang, orang-orang yang paling dipika cinta. Urang hayang dirobah kieu, dirobah kitu. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah Pak nu ngagaduhan hidayah mah. Maka tatkala urang hayang ngaluruskeun itu, ulah langsung kitu, ulah langsung horizontal, tapi ka mana? Ka ditu heula. Karena itu nu ngarubah kenu handap. Ya. Jadi urang mah lamun dina segala hal oge engal ka mana heula Pak? Ka luhur heula. Minimal urang rek angkat-angkatan rek usahana naon oge minimal atuh bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, ya Allah Gusti abdi masrahkeun sagala rupana ka Gusti dina enjing ieu. Ya. Kahirupan abdi dina enjing ieu tergantung Gusti, abdi mah teu bisa kumaha. Tongge kitu, tongge nepi ka magribna ya Allah. 1 jam atau 1 menit yang akan datang abdi teu apal nasib abdi model kumaha. Maka urang pasrahkeun ka Allah. Ya. Pan Allah teh sifatna al-wakil Pak. Maka pasrahkeun ku urang ka ditu. Ngan hayo dipaksakeun ku urang rek kumaha. Budak hayang bager titipkeun ka ditu can keneh, titipkeun ka dieu can keneh. Tapi kanu nitipkeun kanu mahana ka al-wakilna urang poho. Ya. Budak hayang anu titipkeun di anu supaya soleh. Tah usaha urang. Makana usaha urang tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia Pak. Walaupun rek dikitu dikieu ge usaha urang tidak sia-sia. Ya. Asal dimulai dengan niat lillahi ta'ala. Moal sia-sia. Ibadah urang mah. Rek kitu rek kieu ge ibadah. Ya. Maka dina pas urang kenging ku papayut hirup, ya, maka eta estuning kanyaah ti Allah. Dina payitna oge eta mah kanyaah ti Allah pikeun urang. Ya, tong aneh Pak. Eta Pak, eta hidayah. Fastahduni ahdikum, maka anjeun kudu minta hidayah teh ka saha? Ka Allah. Maka Allah bakal mere hidayah. Ya. Ulah dipaksa ku urang, moal tiasa Pak moal. Ya, moal mampu. Nu salajengna ya ibadi kullukum ja'un. Wahai hamba-hamba Allah, kullukum sanyana masing-masing aranjeun kabeh jaiun eta lapar. Ya. Illa man at'amtuhu, kecuali anu ku kami dibere kadaharan eta jalma. Jadi urang mah pan sok kieu lah Pak. Kadang-kadang keyakinan urang model kieu. Ya, urang dahar teh meunang usaha urang, meunang meuli urang. Padahal hakikatna eta teh rezeki ti Allah. Tapi urang asa meunang urang. Padahal eta rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Ya, anu katuang ku urang, maka urang poho Pak. Tatkala eta urang teu pati yakin eta rezeki ti Allah, urang poho naon? Poho maca bismillah acan. Poho Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Poho kadinya. Tatkala bade naon? Bade ngaleueut poho. Bismillah acan regot weh. Bade nuang, bade ngaleueut kopi poho bismillah acan. Paneta teh rezeki Pak, ti ditu.
Sim kuring sok ibaratkeun anu gorengna ieu mah nu ceuk urang goreng Pak. Nya. Ari hitut bau Pak. Bau lah hitut mah, moal anu seungit. Asok alhamdulillah. Lamun geus hitut. Asok tara. Bener ieu. Tong maksakeun. Ya. Sing kompak pala mun diajakan ngabohong teh asok itulah. Ya. Itu eta urang Pak. Jadi urang hilap. Upami urang henteu hilap bahwa eta rezeki ti Allah, urang moal hilap lamun urang kudu maca bismillah. Sagala pangawasa urang, sagala rupa nu aya di urang eta sumberna ti Allah. Maka urang moal poho tatkala urang tiap wengi nutupan pantau, ngonci pantau maca bismillahirrahmanirrahim asok. Sunah ti Kangjeng Nabi Pak, urang sok ditatolerkeun. Ya, minimal bismillah atuh urang teh. Saur Kangjeng Nabi tatkala urang macakeun bismillah pas nutup panto atau ngunci panto eta bakal menghindari tina asupna setan ka imah urang. Ditutupan teu make bismillah heuda penghunina loba setan urang. Loba setanan keneh di jeroana. Ya, jadi poho karena bismillah. Minimal apa urang syukuran lah. Urang maca bismillah teh syukur karena anggahota badan urang ieu titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu ngaran titipan, nu ngaran pi HP pasti dicokot deui, pasti dipinta pertanggungjawabanana. Teu aya yang begitu saja gratis, tidak. Urang dititipan Pak amanah ti Allah. Amanat tapi kanaon? Heupan anjeun diciptakeun jang ibadah. Adi leungeun anjeun diciptakeun dipake naon wae. Nah dipake ibadah salawasna wayahna. Nu dipake ibadahna dihisab, anu teu dipake ibadah ge sarua dihisab beh dituna ti adab. Tah eta Pak. Eta diantawisna maka fastaq imuni imkum, maka tatkala anjeun hoyong menang kadaharan anu halal anu diparokaheun maka mentana ka kami saur Allah, maka kami bakal mere kadaharan ka anjeun. Ya ibadi kulukum arin illa man kasautuhu, aranjeun teh sataranyang kecuali kami anu makeanana, kecuali kami anu mere pakena. Pas taksuni, maka anjeun kudu menta di pakaian ku kami gitulah. Aksukum, maka kami bakal makaian anjeun. Insyaallah Pak, lamun urang tos tetegenan model kitu urang moal. Moal atuh ieu menang urang, ieu menang urang, menang meuli urang moal insyaallah. Ieu hakikatna karunia ti Allah. Ya, karunia ti Allah pikeun urang. Fadl Allah di dunia keur urang. Kantun urang naon Pak, kantun urang ngamanfaatkeunana sesuai jeung kahayang nu merena. Lamun urang loba teu sesuai jeung kahayang nu merena, wayahna sing sering-seringkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innakum tuhtiuna bil laili wan nahar. Hei makhluk-makhluk Allah, anjeun minang migawe salah bil laili dina ti peutingna, wan nahari jeung ti beurangna. Wa ana aghfurudz dzunuba, jeung kuring mah siap si Allah Pak, siap narima permintaan hampura anjeun. Fastaghfiruni, maka anjeun kudu buburu di mana migawe salah, buburu cirina jalma takwa teh di mana migawe salah, buburu menta dihampura ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aghfir lakum, maka kami bakal ngahampura kana kasalahan anjeun. Tah eta Pak. Kahartos pas sakitu. Ya. Minimal eta karak setengahna hadisna oge, panjang keneh.
Ya. Hiji hadis can tamat, dua hadisna. Ya, hiji hadis can tamat, Pak. Ya minimal tidak anu neme jadi urang sagala rupi anu diangken ku urang, anu diaku ku urang, Pak. Ya, di dunia hakikatna eta lain anu urang. Lamun urang berprinsip model kitu, maka minimal leungit tina hate urang panyakit hiji. Al kibru, adigung, gede hulu, takabur. Maka tatkala misqala dzarratin min kibrin, tatkala dina hati urang aya saeutik, Pak, salit misqala dzarratin min kibrin tina gumede, tina gede huluna ya. Tina takabur, maka Allah ngaharamkeun surgana pikeun urang. Saeutik teu pira nya komo deui loba itulah. Ya maka urang sing sering-sering ku sabab urang mah makhluk nya anu senantiasa merasa kurang, merasa loba dosa nya. Saeutak-saeutik teu boleh nu ditincak dosa, kaditu dosa nya. Deukeut jeung dosa teh urang mah nya. Ukituna mudah-mudahan segala rupi bentuk ibadah urang, Pak, dina hartos nu saluas-luasna, dina salahna, dina seueur gagabahna, loba zalimna kana diri pribadi boh ka Allah boh ka sasama. Mudah-mudahan sing aya panghampura Allah Subhanahu wa taala. Sareng mudah-mudahan dina ngalaksanakeun ibadah nya nu urang mah teu bisa nanaon, da kusabab urang mah la haula wala quwata illa billah. Kusabab kitu mudah-mudahan kusabab urang mah la haula, mudah-mudahan sing aya dina bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu teh saha piatur, hapunten anu kasuhun tina sagala kakiranganana. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.